Datang kita orang teh menang doa ti musannif, Allahumma gfirli ma salafa minadz dzunubi wa asimni fi ma baqiya minal ajali. Nun Gusti Pangeran abdi hampura abdi tina perkara nu geus kaliwat tina pirang-pirang dosa abdi. Jeung mudah-mudahan Gusti ngaraksa ka abdi tina perkara sasesana tina ajal abdi. Urang ngadoa ka Allah tina rupa hal nu geus kaliwat, tina mangrupa kasalahan anu geus dilakukeun ku urang, jeung urang menta Gusti ngariksa kana sasesana umur urang, kana sasesana hirup urang samemeh datangna ajal. Sabab urang teu nyaho di saat urang ayeuna hirup di alam dunia ngalakukeun kasalahan tuluy ku urang ditobatan, mungkin dina detik waktu menit nu ayeuna urang bisa eling ka Gusti, tapi aya bahasa lain hate eta teh dibahasakeun latif, nu mana hartina lembut ti dinya bales ku teu bisa dicampak. Datangkan sebuah pemikiran lebih licin daripada belut, maka ti kitu teu nutup kemungkinan ku elingna urang ayeuna lamun teh teu didasaran ku pasrah ka Allah Subhanahu wa taala, isuk pageto ataupun beberapa detik menit kemudian ieu rarasan urang teh bisa robah. Matakan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, najan anjeunna geus dimasuk bakal asup surga, tapi teu weleh dicontohan ku baginda Nabi Muhammad. Urang teh ayeuna dicontohan ku Nabi, datangkeun salatna hebat, datangkeun puasana hebat, datangkeun ayeuna sedekahna hebat, padahal anjeunna dimaksum geus dijamin ku Allah Subhanahu wa taala sub surga. Nyontohanlah ka urang sakabehna bahwa di saat hirup eueuh jaminan urang pikeun taat dina waktu yang akan datang. Manakala ti kitu pasrahkeun diri urang ka Gusti, menta diriksa. Cek tadi teh ogenan pikiran hate jiwa urang teh leuwih leueur tibetan belut. Lamun urang ayeuna boga pamikiran, lamun urang ayeuna boga rarasaan, lamun ayeuna urang boga rencana rek ngalaksanakeun tobat ka Gusti, moal arek balik deui datangkeun kitu pan lamun teh teu pasrah urang menta diriksa ku Gusti. Cacakan menta diriksa ku Gusti ge masih keneh mempunyai potensi pikeun urang ngalaksanakeun salah komo di henteu. Ayeuna misalkeun urang keur ngaji inget kana paeh, mungkin beberapa menit kemudian cek kamari ieu pikiran urang anu mana fokus kana ngaji, beberapa waktu yang akan datang berubah inget kana hal-hal anu dilarang ku Allah nu ku urang rek dijalankeun. Tah keur urang teh menta hampura kana nu geus kaliwat, mensyukuri karena hal anu eukeur, jeung menta diriksa tina perkara anu bakal datang.